warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, katepang deh sareng simkuring Siska Amelia, Sareng simkuring Citra Nur Armi Padilla tina program Sundapek. Topik utama anu bari didugikeun dinten ayeuna nyaeta ngeunaan pendidikan di Indonesia. naon hartina bonus demografi lamun teu aya kualitasna. Hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan yang lebih 20% penduduk di Indonesia atau umur produktif. Tapi data Badan Statistik November 2020 menunjukkan tingkat pendidikan di Indonesia didominasi ke jalma-jalma berpendidikan rendah. Aya rupa-rupa faktor anu ngabalukarkeun kurang halu di Indonesia henteu ngagaduhan pendidikan anu sae. Di antarana rendahna kualitas pendidikan di tanah air. Lumasar kana tes visa anu diayakeun ku Organisasi Kerjasama Ekonomi jeung Pambangunan tahun 2018. Kapanggelan maca matematika jeung ilmu pangawaru barudak umur 15 tahun di Indonesia masih kene dihandap rata-rata atawa 2,5 tahun tibatan budak anu umurna sarua di negara sejen. Malahan ti tahun 2000 hiji hasil tes PISA Indonesia nembongkeun yen kapanggelan maca, numerasi jeung ilmu pangawaru condong stagnan. Supados masyarakat apal sapertos kumaha pendidikan Indonesia di mata para ahli, tim Sundapek parantos terhubung sareng reporter Fadri anu bade ngawawancara ahli pendidikan kanggo reporter Fadri disanggakeun. Mohon sareng simkuring reporter Fadri anu parantos aya sareng Profesor Jessi Amelia PhD salaku pengamat pendidikan di Indonesia. Salaku pengamat pendidikan di Indonesia, kumaha kemandang pendapat Ibu matur kana masih tinggalin sistem pendidikan di Indonesia ieu. Sabab jauh satu acan pandemi, urang parantos aya dina kaayaan anu parah sanaos satu acan anggaran pendidikan urang parantos 550 triliun unggal tahun. Tapi hasilna mangrupakeun negara anu kualitas atikan salah sahiji nu awon di dunia. Katesaruaan dina infrastruktur dugi ka dasar listrik sareng internet, ieu mah bagian kuring pikeun ngajelaskeun masalah ekonomi. Jelas boga dampak kana atikan tina sudut pandang kolot jeung murid. Lamun eueuh pakasaban anu memerlukeun skill luhur pikeun jalma anu intensif pikeun nuluykeun sakola jeung kuliah. Leuwih hade pikeun langsung digawe jeung neangan duit. Aturun Profesor Langsungna dimulangkeun deui kana Pendidikan di Indonesia meunangkeun masalah anu serius. Salah sahijina nyaeta kanakalan remaja. Seluruhna kanakalan remaja nampakkeun kebutuhan darurat pikeun merubah sistem pendidikan anu langkung holistik sareng inklusif. Luhurna sabab kanakalan remaja oge beragam, ti kurangna perhatian kana pendidikan karakter, dugi kurangna fasilitas penduduk di sekolahan. Usaha pendidikan menuntaskeun masalah ieu nyaeta kedah ngarancang kolaborasi tina pihak sekolah, keluarga, sareng masyarakat. Salah sahiji kasus anu ngebuktikan masih tinggina tingkat kanakalan remaja di Indonesia nyata masih seringna huru-hara tawuran antara pelajar. Sapertos anu kajadian di wilayah Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kanggo apal kana kajadian di tempat perkara, tim Sundapek parantos terhubung sareng reporter Nur Huda anu aya di Bumi Duka. Kanggo ka reporter Nur Huda disumanggakeun. di dieu abdi tos sareng rerencangan korban, wilujeng enjing teh. Kronologina sapartos kumaha teh? Jadi pas abdi nuju cicing gitunya di payung ini abdi ningal rencang-rencang abdi nuju ka Palidan atau nabi ngabring sareng rencang-rencangan sanes. Tah ternyata rencang abdi teh tawuran. Sangkan MR tin biasa dugi ka tilar dunia teh kumaha teh? Tah rencang abdi teh kena sayatan. Cabutan. Kena sabetan di palebah tengahna sareng pananganna. Anu teteh terang aya sabaraha korban akibat tawuran ieu? Aya saurang dia rencang abdi. Atur nuhun teh atas informasina. Sakitu topik berita anu kapihatur ku tim Sundapek dina ayeuna. Hatur nuhun parantos nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gak? Wadah, sebenarnya kita Adrian Pak sekarang Profesor DCMF BSD nah. Video singkuring atau sareng rencangan anu menjadi korban. Baik teh. Selamat siang. Klonor